caritaan kos kieu teh babari praktek nama moal anggeus 10-20 tahun hayang impiron. Urang ninggalkeun makhluk, ninggalkeun dunia, ninggalkeun setan, ninggalkeun nafsu, praktek namun nu ngabimbing macan pugu bisa. Sangkilang aya nu ngabimbing ge sakitu hese ieu keur dongeng, jelema diangkat jadi wali. Ya otomatis kudu kos kitu. Aya kiai, kuari ngaranna Kiai Khalid di Irak. Santrina loba. Suluknya biasa. Kabelah dia dideketan ku pemerintah, dideketan ku dibere kursi, dibere murid areueuh. Murid areueuh ngaji mingguan ge anu tata dina aya nu ngadaengkeun ku areueuh. Dina aya ge narundutan. Dina aya nu ngadaengkeun undutan. Saal jasa. Pan nyayomkeun ngaranna. Ayo murid teu ngadengkeun guru teh nyayomkeun sarua jeung kieu, kiai babagi bae kiai-kiai kula-kula. Kiai ngocomang kula badek dundutan pan tolol eta kos kitu. Sarua jeung kitu manana cak ahli munazarah mah. Cak ahli munazarah kan gitu. Awak bacakeun geura kaedah munazarah. Sarua jeung kitu. Entar kalau urang dulu murid nundutan, geus bae wallahu a'lam bissawab.